Guys, sana ayana teh si Wapip yang diajar konten sana guys. Tapi aing teh bingung anjing kena ngaturna kumaha. Aing mau dia mah briefingna kumaha si Wapip teh pada apa barunya si Wapip kumaha. Kayak briefingna kumaha beun aing ngajelaskeunna teh aing teh pusing beureunan lieur ya. Jadi Wapip hayang diajar konten. Hah? Bulan. Aing diajar konten. Nya. Oh. Tapi engke erek konsisten gitu konten. Teu acan dah. Lain konsisten konten. Heeh, konten. Terus engke bakal non teh ngarti engke kumaha-kumahana dijelaskeunana. Kumaha naon. Ya guys aing kerek diajak ngobrol kieu kumaha teu da guys. Ya mudah-mudahan urang teh lancarnya si Wapip ieu sing aya rezekina ye. Erek naon teh? Erek diajar konten cenah kela kakaburem ge deh. Si Wapip teh hayang diajar konten cenah guys euy. Sing aya rezekina pokona mah nya tuh. Deuleu aing teh iseng ngomong ka mana-mana ge nya. Heuh Wapip nya. Kewang konten heuh. Jeung abi nya. Sip, oke? Oke, siap. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Heeh, oke.